Jualan naon eta, Bi? Jualan genjer jang Ustad. Beneran, Bi? Sabaraha hijina, Bi? 3.000. 3.000. Dibeli kabehnya. Kula. Ya. Duitnya gede amat jang Ustad oh kembaliin atuh. Ajen yang bibi bae. Alhamdulillah jang Ustad. Nyuwunnya. Sawangsulna, Bi. Ya Allah. Karunya amat itu nyabi itit. Mana terpuasa kieu mamau dagangan. Bener cak pepatah. Satu ibu bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Padahal anakna mah loba, tapi geus belasan tahun kabar berita ti anak-anakna. Tetega nyeureuna di usia setua Bi Itit kudu hirup sebatang kara. Ya Allah, mudah-mudahan Bi Itit sing dipanjangkeun umurna, yang dilancarkeun rezekina. Amin, amin ya robbal alamin. Mali jamang can. Enggeus dong. Mali bara setel boy. 5 setel dong. Ai loba amat dibelikeun jamangna teh boy. Wih keren boy. Iraha aingnya dibelikeun jamang loba kitu lamun lebaran. Salah bin kosna aing ya. Terus ya batang geus mali jamang can. Enggak satu. Geus mali bara setel sia barkah. Sasetel sapotong dong barkah macung. Buset, sombong sia karak meuli sasetel sapotong doang ge. Emangna meuli endog tewu kah? Dipotong-potong. Terus ya Det geus meuli jamang can. Adit mah isukan bae meuli jamangna cenah cak Abah. Balik timah oyot, sugan menang persenan. Aya deui bae, nungguan persenan. Atuh isukan mah tukang jamangna ge tarutup dit, daek bae sama ditipu kolot. Boy, sia ai lebaran sok kae mayat sia tuh. Atuh osok lah, Cung. Masa lebaran temen tahampura ka oyot kumaha sih? Resep nyaho bisa kumpul jeung keluarga jeung dulur-dulur. Nu tadina teu nyaho bisa nyaho. Nu tadina teu wau jadi wau. Pokona resep lah. Ai hanya. Ai siaka ensok henteu. Osok atuh Cung. Sia Det ensok. Atuh osok lah. Ngendong malahan. Emang saya tara kayak mah oyot sia, Cung. Hehehe tara. Jodar sia. Ya be, ngeunah bener. Anak jeung pamajikan geus kasalinan mah. Ngedeng ge, tenang. Iya dong. Tis hate pokona mah. Jamang geus aya. Celana geus aya. Sendal geus aya, sepatu geus aya. Komplit pokona mah. Cuman sayang Dod. Sayang kunaon Nat? Sayang Dod. Di itu can aya jeung meulina. Setan si Ana atuh sarua ketemu jeung aing. Pusing jasana atuh lu aing. Aing mah geus ngabageuran ka pamajikan aing. Cenah mah monyong be. Marah hartina mah can dibelikeun jamang. Aing bulan puasa yo. Aing dek karayu supaya buka puasa ku nek diuapan sugan poho tak meuli jamang. Tetep can dibelikeun mah. Marah keneh bae. Kalian bae Dod. Sungutna ai pamajikan monyong bae mah. Cahak bubung ngececonat, kos nuwani bae. Duh, can gak boleh cawat-cawat aja lebaran ayeuna mah. Cawat geus sararoe ge. Ngeunanya lo batur mah jadi rangna loba duitna. Loba nu mahugi bisa meuli ieu, bisa meuli itu. Kunan aing menjadi rangda can kabuli cawat-cawat aja nya. Tali kutang yang geus parareget diganti ku tali plastik. Nu ulin mah loba sih, tapi teu parareka. Lieur aing mah lieur.
keur kieu mah aya mereka kaos partai ge dicokot bae lah jeung lebaran. Alhamdulillah anak abah mancung puasana kuat sabulan. Saheuna tuh mana? Poho pantu ke abah mah. Bah, Kunaon cung? isukan kayak mah oyot atuh lebaran. Perasaan mancung can pernah kayak mah oyot lebaran. Cung, Kunaon emang mak? mancung mah geus teu boga oyot sayang. Maaf atuh mah mancung teu nyaho. Ampura bah mancung geus nyan abah sedih. Cung tengah naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba jalan yang sah itu assalamualaikum. Heueuh, A. Boyna aya Bi. Aya, asup heula tuh ka jero. Geus kajin Bi, di luar bae lah. Kadang atunya tangguhan heulan. Heuh Bi. Aya nanya tuh di luar. Saha? Ede, Dek naonnya? nya atuh. Cung, orang dari. Dek, naon dek? Ih, ngariung urang hayu boy di mah urang. Oh, nya orang salin heula. Oh, tuh, urang teh ka imahnya. Oh, oke orang ka imahnya. Wah, kabeneran ya. Kunaon enggak? Iya dek ngogan. Ngariung yuk kema orang yuk. Ih, gua yang ngogan ieu. Ngariung heula di mah aing, karake mah sia. Oh, gitu. Ayo tuh. Neng. Hampura mancungnya. Oh, tenan naon neng. Justru ti omongan mancung. Jadi inget ka emak. Katambang geus kebapan. Teu kapanggih jeung emak. Emang emak aya keneh, A? Aya neng. Pancena keri cok geus arareuweuh. Aya neng. Emak mah abah nu eueuh mah. Yeuh, A. Kan indung teh tunggu rahayu, bapak tangkal darajat.
Yeh, Neng anu geus ngarasanan kumaha sedihna ditinggalkeun ku nu jadi kolot. Tinggal ti nyesel doang can bisa ngabungahkeun ka nu jadi kolot. Hanjakal baheula sok sentak sengor ka kolot. Karasana mah ayeuna kolot geus arareuweuh. Heeh, Neng. Nuhun ya, Neng. Geus ngingetan AA. Mancung geus saes, Neng. Geus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Neng, ayo geus barang ya. Halo, assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing sabar, mudah-mudahan emak diampuni segala dosana, diterima di surgana Allah. Geus ulah syirik bae, ikhlaskeun. Sabar sabar. Sing tabahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin.